aya nafsu nafsu lawama, aya nafsu nafsu mulhima, aya nafsu ayeuna nyata nafsu mutmainnah. Taeta sadaya anu parantos kalaku tos dibahas anu sanes salah kadarna. Nu ayeuna oge insyaallah dibahas mah dibahas ngan mugi-mugi ieu bahasa kahartos naon margina sabab urang mah bunjeun-bunjeun nyaeta seueur-seueur sakedik oge dina pamaosana urang mah kalimatna dina bahasana urang geuring mah barho mulu barho ibu aya tanya barho teh bu barho poho kitu urang da urang mah urang tolabul ilmi anu sekolot mah nyaeta seperti urang ngukir di naon nulis dina cai. Lamun urang nulis dina cai nyaeta teu aya hampir tapak-tapakna acan. Saperti urang mah nyaeta daun talil, naon daun tales nyaeta. Nibang eta hujan kena daun tales, urang seperti itu sekolot. Beda ayeuna jeung urang alih teh sebagian keteranganna, lamun urang alih urang tolabul ilmi nyaeta aya ngukir dina batu kitu. Nepi ka iraha oge kadang-kadang nyaeta sok ingat wae kitu lamun artina urang mudawamah. Da kadang-kadang teu sakedik lamun jalmi urang kali nyaeta geus apal henteu diapalkeun nyaeta kadang-kadang sok kageunaan ku khilaf. Naon margina sabab urang mah geus dibatas ku hadis Rasul al insanu ma'alul khoto wa nisyan. Manusia mah sok kageunaan ku kalepatan. Bila mana jalmi lepat nyaeta buru-buru nyaeta urang istighfar. Lamun urang kageunaan lepat nyaeta lepat jeung manusia buru-buru kudu nyaeutkeun pangampura artina menta pangampura ku kalepatan eta anu tos dilaksanakeun ku urang. Rumaha teu lamun urang geus nyuhunkeun pangampura teu dihampura balikeun eta mah nyaeta urang dintanti nyuhunkeun ka Gusti Allah nyaeta pangampura. Da urang syariat geus menta pangampura jeung papada manusia lamun geus teu mah jalankeun kalepatan buru-buru we nyuhunkeun pangampura. Da urang mah